mau nonton ya. Sebelum nonton, subscribe dulu lah. Iya ya surat di kabupaten. Iya kudu kumaha pagi bawa waktuna iya aduh. Dan iya mana sibuk deh. Telepon we gitu. RW tanya. Ah, iya dia telepon ya duh, ampun. Walah, gening Pak Kades ya. Halo, Pak RW, nuju di mana? Mohon nuju di jalan ya. Oh, nyati asa sumbing ka dieu ka bumi sim kuring sekarang. Oh, siap. Mohon mangga siap. Mangga abi ka bumi, Pak. Enggak. Ya. Diatur ya. Mohon. Ya, mangga. Mohon. Aduh, Pak Kades. Aduh. Usaha guys kieu bingung ya, ngider barang. Dunungan teu ngirim-ngirim barang teh. Duh, aing kumaha ye ngider bandeng ari kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning teu ngidar. Alhamdulillah ya duh. Barang nak bayar teh duh, ieu teh keur repot pugu dunungan teh. Duh, ampun teh. Iya Pak, ya abi teh keamanatan ku Pak RW kamari teh. Ka istri nyarus nama, nanti istri teh nyarus ka abi cenah kieu. Putrana tukang bandeng teh badurna duh ka Cidahu pisan. Bayar teh. Uhun ka warung wani cacanak lah barang gitu ka barudak baturana sok galah. Tak kupu je sim guring teh pang ngomongan lah budak lah. Ulah badur teuing lah kupu je gitu. Atuh kumaha. Uhunnya. Uhun insyaallah Pak teh budak teh pugu bader eta teh hese kuring teh dididikna teh Pak RT. Lah atuh ayeuna mah kuring ngajaran di omongan lah. Nya leres kitu janten ayeuna kan seseringna di rumah budak teh nya sakolana di rumah. Benar Pak RT. Puji orang tua kudu berperan aktif. Nya benar. Ya, itu nya sih Pak RT. Mohon siap. Mohon ya. Mode rapat deui ya kades. Siap. Mohon siap Pak RT. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budak. Bader deui bae ya budak. Assalamualaikum. Damang Pak Kades. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mama cari. Siap. Atur nuhun. Enggak. Aduh. Kalau rasanya dulu tarik isi hujan. Datang kumaha Pak Kades abi dipanggil teh aya naon manawi? Nya mohon Pak RW, pokok sengaja ditelepon ku kuring. Oh, naon leres. Maksudna teh aya undangan di kabupaten. Ya di Kabupaten Cilacap teh aya pertemuan RW sakabupaten. RW sekabupaten. Ada aya naon poe teh Pak? Nah, didinya Mohon. wayahna Pak RW kudu berangkat teu beunang ngawakilkeun. Siap. Pentingna kepentingan anak. Mohon leres. Ai perkawis perlombaan atuh kumaha Pak kali Agustusan? Nah, masalah perlombaan kudu jalan. Jajal. Tetep kedah jalan eta. Jalan. Aduh, ieu kumaha bagi waktosna abdi nya. Kumaha carana Pak RW sangat bisa ngabagi tugas tapi nggak waktu sangkan eta semuanya terlaksana. Mohon. Tapi kan upami ngemut deui mah kana anjuran pamarentah. Boleh mengadakan perlombaan, tapi kedah mengajagi jarak, Pak. Upami telepat mah. Nah, benar. Mohon protokol kesehatan anak kedah dilaksanakeun sauna teh kitu apa kumanya? Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ieu kudu dilaksanakeun ku urang. Berarti beunang sembarangan. Mohon. Demi mencegah penyebaran virus corona pangintennya. Oh, siap pun gitu mah. Panginten gitu abdi bade ngemut heula Pak Kadesnya. Abdi bade ka bumi heulang, ke abdi bade badanten sareng RT, sareng Pun Bojo, sareng Karang Taruna Manawi gitunya. Da panginten abdi kedah ka ditu ka Cilacap. Ieu kedah terlaksana. Gitu panginten sakitu panginten nya banyak. Nuhun nanti kana tugasna ya. Mudah-mudahan sih sadaya-sadayanya. Mangga, assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Kalau Pak bayarin kita rapat ya, aduh ampun deh. Geus rapat Agustusan Cilacap deh, aduh ampun deh. Kalau Pak cokoteun, pare cokoteun, segala rupa cokoteun, ampun. Geus hirup aing geus kieu teh ampun teuing. Astagfirullah keur pusing pamajikan eueuh deui. Geus ampun teuing.
La ilaha illallah Gusti nu agung ieu kumaha. Emang sareng gugulun nu kieu bapak nanya. Asa aneh geuning ieu. Pusing coba kudu rapat ieu. Kalapan can kaburu kajuan geus dikit tri teu rek pusing kumaha ieu jajal. Ayo naon mau biasa lagi sok langsung asup. Lain asup kumaha wong dikunci mah tuh dikunci. Rek asup kumaha pusing ya. Ayo naon di ayo naon. Pak Kades nelpon dia. Aduh, terek pusing kumaha teh. Atuh mah sok gugulun nu kieu. Iya, poe Senin teh kudu rapat aya pertemuan RW sakabupaten. Sedangkan isu teh pendek Agustusan poe Senin teh barudak teh. Eta kudu jalan derek kumaha ieu Jajang. Mani kudu repot-repot Terek pusing kumaha tuh. Pasrahkeun ka budak Karang Taruna kacecet masalah eta mah tong teh. Anu mana? Anu eta acara Agustusan teh ya, mani jadi obat teh Oh, kitunya euy. Lain ku masalah naon atuh depan kalapa can kadua bayareun loba keneh disiwarkan itu bingung urang teh. Aturan geus anu mah kacecepkeun bae eta acara Agustusan mah. Oh mana budakna cecep sing dia tuh. Kita pusing teh ya. Otak lah ilah ya ampun. Cep, mana tinggi. Aduh. Cep. Ka mana ieu teh budak teh? Cep. Ka mana atuh cenah mah budak teh atuh mah? Teuing atuh tah Ai di gegera ku kalau teh nembalan si Wayu. Isti balong ari bieu bieu ti Pak RT geuning ti barudak. Kunaon deui? Kunci itu bisa mah odol. Atuh dah hayu mana murang sambal saco we teh tuh. Atuh lah kamu kan. Ya dieu geula. Ayo non, Pak. Lah, Bapak teh kan menang tugas di Pak Kades. Poe Senin teh kudu rapat aya pertemuan RW sakabupaten. Sedangkan isu poe Senin kan aya acara Agustusan barudak. Wayahna Bapak ieu bingung. Tah ayeuna masrahkeun ka maneh. Panguruskeun keur Agustusan barudak sok olah ku Karang Taruna. Itu tah. Gitu ambil teh pusing teh Bapak ieu. Bapak geus kudu berangkat. Isi darah tinggi aku mah. Nya. Nah, kalau sok ayeuna maneh tepungan barudak Karang Taruna, sok atur rencanakeun acarana kumaha wae, naon wae nu diperlombakeun sok, burukeun. Ambil teh pusing ya. Pak, Soal biaya mah gampang lah dengan donatur. Abi karunya ka. Heeh, sok. Pusing ya Bapak ya. Nya, sok. Salaman heula ka kolom teh. Dusun budaknya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak, geus kitu mah rada tenang euy urang teh aduh ampun. Geus. Cai mah. Kopi ya. Ambil teh ieu duh. Ya. Ini kopi. Ka mana jalan di kunci-kuncina mana tuh cokot teh kuncina eta di ditu. Model geuning. Aduh. Ampun. Eta musuh eta, ah, belah dia. Lah mana? Ah, di buat ka endi di Cina. Ini juga Pak Eman ya, Mas? Yo, mending ke jemput. Titik dari eta. Wow, Betul belah dia. kumaha Beb? Tah, kenok hiji tah. Yo. Tadi. Nah. Atos ibadna. Salah suku. Nah, ngogong ku badi. Yo, telepon. Eta main game yo. Aku kencing lah ya. Main ngobrol penting ya, sok. Tahan pesan di Bapak. Ayo katen sok. Punten mau tanya. Weh, kira tuh dengen ke. Mau tanya. Dia kata Bapak. Ya, terus sedangkan di dia Bapak urang Karang Taruna, tapi urusan lomba-lomba gini. Nah, ayeuna urang sebagai Karang Taruna urang coba dirembukeun tapi lomba-lomba poe tanggal 17. Kira-kira ayo usulan apa ya lomba-lomba? Balap karung, sok. Balap karung Karungnya. Siap. Balap karung. Kerupuk. Makan kerupuk. Kaleci. Jeung sakelereng bener tah? Kerupuk. Kelereng. Ya. Ya nanti lu lah. Geus di luar be. Ayo nama. Urang cang sebagian apa serius tempelkeun. Ka mana wae yo? Ka warga lah. Ayo siap lah. Mangkat enak. Ayo kalau urusan awe bae. Kewat. Ieu sendal aing gede. Weh, ini kabeneran ieu. Pantes karumus kan. Kumaha ya? Beres. Lancar sih. Lomba. Rencanana geus. Nembe lomba. Terus tinggal naon wae ya? Pantas ngarumuskeun bade ngabukeun poster. Tinggal kekurangan dana nih parenti belanja-belanja nah. Dana mah gampang ya bisi Bapak kaburu ka kabupaten menang kamari biasa kalapa. Mata kalapa maneh kudu bener 1 2 3 4 5 we atuh nya ieu. Cukup 5. 5. Bendahara 5 eta. 5 we eta geus lah. Ih 5 deui eta. Sigarana ka Yang beli urut. Bae kan bener. Bapak dek jeung mamah aya kada heula nya. Rek ka pasar heula ieu.
Kade, ulah sok ieu. Enggak bener ya. Yuk. Ade. Hutan kirim masuk dong. Tablet. Oh, malah mata balik dia tah. Oh, sok. Nah, sok. Penting. Cek manggil dulu, Pak. Pakai. Satu nih. Hiji we. Hiji we ngomong apa teh naon? Ada enggak? Kurang kali enggak? Gaya, Bang ya kayak Karang Taruna jangan hadiah semua lumayan deh. Benar tukangnya kebenaran bisa yuk dulu ya. Oh, mau ayo. Sing laris ya. Ya, amin. Ayo. Yuk. Ji, lobaan baru dak. Congkat itu yuk. Ayo. Gimana? Bapak tuh, tarikan ku bapak gerak. Ulah ribut. Cang miringan lomba Agustusan yuk. Ayo. Mana budak tehnya si Riri teh? Oh itu tuh. Dia. Ya, aya isuk teh di RT urang teh aya lomba. Riri teh ngiringnya. Sing menang tapi sing jadi juara. Awas lamun teu meunang ku mamah mau dibere uang jajan. Gua ini mah tuang kali itu. Heeh. Karang Tarunanya? Heeh. Ayo budak. Biasalah. Siap. Ya, kadenya. Moal kurang yuk. Atuh saya tahu heula. Oke. Kade. Siap. Awas lah pokona mah. Siap. Oh, siap. Kade jagoannya. Gampang. Lumayan jangan malam mingguan. Yakin. Tapi mana Tas amang. Tadi kan dia gimana? Amang ti mana mamah ni melarian ti tadi tebi-tebi teuing. Barudak aya naon dah? Aya Agustusan, aya lomba. Lomba naon? Lomba Agustusan. Lomba Agustusan. Meureunnan dar kerupuk nu kitu meureunnya jeung barudak. Miluan sing menang. Siap ya. Enak ki bae. Jung rawih mamah karunya. Milarian itu kan tanggung jawab bapak pokoknya penting mah menang isuk. Tos. Mamah nengan kieu. Aduh, ya motor deh nyerakeun. Alah. Ya, cukuplah. Ceng, sing menangnya apa ya? Duh, ke mana ya? Bang, ada kunan. Kemarin itu. Udah berjalan nah. Budak teh. Bangor pisan. Aduh. Ieu dagang bae teh payu-payu ieu teh. Bandeng eueuh deui bae ieu. Barang ti dunungan eueuh. Hese nangan duit ayeuna. Ampun. Pak, hayang lomba Agustus. Nah, atuh kari miluan ceng sia teh. Hayang mana aku dulu mah. Atuh kari atuh da sia mah bangor bandel budak teh hese diaturna. Kumaha di luar na. Sia mah kalah ngalawan kakolnya. Minta duit. Jeung naeun. Jajan. Astagfirullahaladzim, ngidar ge teh payu-payu ceng, ayeuna tinggal ieu bapak teh. Kajeng minta duit. Aduh, ampun teuing. Ulah bangor nya. Oh. Cek dibere ya ku bapak ya. Jung jajan. Itu. Loh, ya. Dengan. Jung. Salim heula moal teh bangor budak teh. Ampun teuing. Anak tukang bandeng. Teuing. Wah, kelaminan. Wah, Alhamdulillah. Mak tadi teh depan teh. gampang siap. Perlombaan yang isuk Senin. Aya. Budak teh pedaan berat di jalan. Aya barang mah tenang. Wah. Nu penting ya. Wah, tenang pula. Komandan mana yang kitu bae urang teh harti. Kayak kurang diusahakeun lah di. Gampang. Lah kade tapi pupunya ya. Ya. Kadenya. Ya. Ngan carana kieu nya. Engke penting malam Jumaah, malam Senin heuh. Didinya datang ke urang. Jam berapa kira-kira?
Jam 7 bae jam 7 heuh. Siap lah setengah 8 bisa perlu. Setengah 8 heuh nya. Tah. Aya nu kudu di kayak yang di lokasi perlombaan. Siap. Awas ke beujeuh tadi. Bener. Enjoy. Sok. Yung sing laris. Aya nu barato ka rasana. Insyaallah lah. Tenang, sok sing laris. Siap. Oh, hati-hati ya. Oke. Tenang. Alah. Aya pe.